Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa tasawwufu kaitannya tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan tasawwufuka hari mikahayang anjeun ayyuhal muridu jalma anu ngamaksud ka Allah ilame kana perkara batone anu batin ieu mah anu buni ieu mah pika di anjeun di jero hate anjeun minal uyubi nyaeta pirang-pirang kacacadan anafsaniyati anu bangsa nafsu karya i saperti ria wasu ilkhuluki jeung goreng budi pekerti wal mudahinati jeung mudahinah teh aya saling hinakeun atanapi antepan mun kana goreng mah wa hubur riasati jeung hubur riasah wal jahi jeung kaagungan ae tawajuhu himmatika tafsiran tina tasawuf kan ae tawajuhu himmatika tegasna ari yang hareup cita-cita anjeun ila jawali dalika kana leungitna itu anu dicaritakeun maksudna dalik teh mak batona pika minal uyubi anafsaniyah karya eta dalik biriyadoti kuryado wal mujahadati sarangku mujahadah wa talabi takholusi jeung ku nyuprihne babersih minhu tina itu dalikna we maksud min dalik teh mah batona pika minal uyub anafsaniyah wala yakunu jeung moal bukti itu
Tolabut takholus atanapi tawajuh himati kaila zawali dalik jeung saterusna bil golibi dina nu galib ila ala yatin nanging aya dina tangan yang disahid angin aya dina leungeun syekh maksud kakuasaan syekh guru kamilin anu sampurne nasihin anu nganasehat khairun rahobartina tasawufuka khairun eta leuwih alus min tasawufika tibatan mika hayang anjeun ilame kana perkara ujiba anu dihalang ieu mah an kati anjeun minal guyubi nyaeta pirang-pirang anu goib ima tina pirang-pirang goibna anu dihalang ti anjeun jiminna teh bayan we nya bayan tina mah ujiba min khofayal qadri dina pirang-pirang samarne qadar qadar teh katangtuan walato ifil ifli eta jeung pirang-pirang lemesna ibarat masa ibarat yang beunang takdir bahasa wal asrori jeung pirang-pirang asror rahasia al ilahiyati anu bangsa ka pangeran wal ma'arifi sareng pirang-pirang ma'rifat ala duniati anu bangsa laduni ma'rifat anu dikasab wal karomatil kauniyati jeung pirang-pirang kamulyaan anu bangsa kauniyah kal bangsa bukti liana dalika karena sanyana itu nu dicaritakeun atanapi kieu we liana dalika karena sanyana tasawufi ka ilama hujiba eta nya kadeta hadu nafsi ka eta bagian nafsu anjeun walaisa jeung teu aya limaulaka pikeun pangeran anjeun naon saeun perkara ma'ahu sarta hadi nafsika eta pala taksud mangka ulah rek ngamaksud anjeun ha kanu kabeh nya nu kabeh tadi teh opayal qodi latoifil ibri asror bi malika ku pirang-pirang amal anjeun walatas gul jeung ulah rek nyibukkeun anjeun atawa nungkulkeun anjeun kol baka kana hate anjeun biha kanu kabeh we atunya kanu tadi walatarkan rokana walatarkan jeung ulah erek condong anjeun
ilama kana perkara doharo anu dohir ieu mah laka pikeun anjeun minha tinu kabeh faina dalika karena sanyana itu tak sudaha tasgul tarkan da eta ngamaksud ku amalne karena hayang diberi apa rasiah ka pangeranan makrifat laduni karomat kauniyah bangsa nu kitu atawa sibuk yuk dahu eta dicacat ieu dalik fi ubudiyatika dina ibadah walida kulantaran ieu qalu nyarios ulama-ulama nya ulama-ulama arif bilang kun kudu aya anjeun tolibal istiqomati eta jalma anu nyupri istiqomah wala takun jeung ulah erek aya anjeun tolibal karomati eta anu neangan atau nyupri karomah contohna lamun ibadah utamana dikir teh hayang dibisakeun leumpang luhureun cai cabang sakitu hayang bisa leumpang dina daun cau hayang sila eta bangsa karomat kauniyah dikara ditu fa inna nafsaka karena sanyana nafsu anjeun tataharoku eta teh tataharoku eta narima usik ieu nafsu watatlubu jeung nyupri ieu nafsu al karomata kana karomat kana kamuliaan maksudna mah dipapaeun baik kan ulah dituju wungkul gitu nya wa maulaka jeung ari pangeran anjeun yatlubu eta marentah alo mah lain nyupri marentah teh wa maulaka jeung ari pangeran anjeun yatlubu eta marentah ieu maulaka ka anjeun bil istiqomati kana istiqomah wala antakuna jeung yakin ari yen ayana anjeun dihaki maulaka kana hak pangeran anjeun kaola eta leuwih utama bika ka anjeun min antakuna tina yen bukti anjeun bihadzi nafsika kana bagian nafsu anjeun perlu diterangkan mulanya cukup kasauran Sayyid Ahmad bin Athoillah si Ahmad teh putrane Athoillah jadi Athoillah teh rama Ahmad teh putrane As-Sukandari aya nyebatkeun As-Sakandari saur anjeunna nyarios ka salah sawios jalmi nu aya di payuneun anjeunna dabongan ieu teh ka khusus ka lalaki nu aya di hareupeun ari ka mah kan gitu anjeun tapi anu dimaksud mah aranjeun sadayana lain hiji lalaki nu aya wungkul saurang tapi sarerea
malah teu nyangkut kanu aya payun anjeunna wungkul, nyangkut kanu teu aya di payun anjeunna beun kaasup urang sarerea ge. Da urang umumkeun we bahasana. Ari mikahayangna jalma-jalma atawa salah sahiji jalma anu boga karep maksud ka Allah. Kana naon ieu mikahayangna teh ila ma batona pika minal uyubin nafsaniyah. Kane perkara anu batin di anjeun nyaeta pirang-pirang kacacadan anu bangsa nafsu. Urang uningakeun naon perkara anu batin pirang-pirang kacacadan bangsa nafsu teh karya saperti ria kana tanya. Kan dia teh perkara anu aya dina jero hate jalma ria teh. Nyari maksudna ria mah mun ibadah teh hayang katingali kulian Allah teu ngarasa cukup hate kauninga ku Allah. Pada Allah mah ningali kan itu nya. Hayang we katingali. Eta teh sifat ria nu aya dina jero hate anjeun teh disebutna kacacadan anu bangsa nafsu bari eta teh batin. Ciri batin boro-boro anu sejene nu ngabogaan tingkah ria dina hate teu apaleun dirina ria saking kunyumput-nyumputna. Iwati jalma nu geus aruningeun ka Allah yen apal jero hate aya sifat ria teh can apal ka Allah sabener we kan kitu nya. Nah, berarti eta teh sifat anu tercela, sifat anu cacat, dorongan tina bangsa nafsu. Malah upama diuningakeun dia mah balad nafsu lawamah kan eta nya. Batin. Beuneh heula. Mana deui suul khuluq goreng budi pekerti eta teh aya gobud katingali budi pekerti goreng mah dina dohirna ngan tetep dorongan tina jero hate kan kitu nya. Contohna saperti keheul kanulian da kuduna mah ulah keheul kudu karunya kan kitu nya. Kudu resep ulah benci kan gitu. Tak benci teh di jero hate eta teh. Kan eta teh batin, ai batin teh bunyi teh samar. Teu apal eta kasebutkeun suul khuluq. Mudahina teh antepan. Karepan. Mun bate karep teuing lah batur ieu cilakanya cilaka. Cuma sakitu. Naon deui hubur riasah. Riasah teh meresep ka pangkatan resep. Hayang jadi anu hayang aja anu resep. Ayeuna saperti hubul jah resep keagungan. Resep kedudukan. Ta eta teh bangsa kaaiban anu aya dina jero hate bangsa nafsu eta teh. Batin wungkul eta teh. Nah, nu dimaksud kieu hayangna anjeun bari hate madep cita-cita teh sifat-sifat anu tadi teh hayang laleungit gitu. Hayang teuing ku Gusti ria dileungitkeun tina hate. Hayang teuing ku Gusti goreng budi pekerti dileungitkeun ieu tina hate dina jero hate atawa dina jero awak. Sifat resep kapangkatan resep keagungan atawa bangsa tingkah dina tete ujub aku-akuan yen laku lampah bijil tina awak sorangan
atau seperti hate malawengna ka Allah kan itu nya goplak atau poyokan seperti itu komo nu golede mah bangsa takabulna sifat buhul teh tah madep hate ka Allah Ta'ala teh hayang leungit sifat-sifat nu kararitu gitu sata mah lupakeun kaeban-kaeban kacacadan eta teh nya kapan hiji mata kahalangan ditarima na amal lamun amal terus dilakukeun ku anu sifat nu bieu bakal rusak bakal hancur jeung mata moekan kana hate sifat-sifat nu eta teh napikeun ka harapan dina hate cita-cita hate sifat-sifat nu kitu teh hayang laleungit hayang dileungitkeun ku Allah gitu. Urang tepungkeun heula atuh nya eta teh khairun min tasawufika ilama hujibaanka minal guyub eta boga kahayang dina hate leungitna sifat-sifat anu saperti tadi ria suhul-hulu mudahina huburiasa ubulja jeung sajabane tah ai hayang eta teh leuwih alus tibatan hamika hayang anjeun kana pirang-pirang goib anu terhalang ti anjeun hayang dipaparin terbuka ku Allah mana ti antarane jadi ya khopayal qadri ta saperti mang pirang-pirang anu samar tina katangtuan takdir Allah teh hayang nepikeun ka dibere nyaho ku Allah teh takdir Allah ka kitu nya kana eta teh mangrupakeun perkara anu gaib terus dina hate teh hayang dipaparin ku Allah Ta'ala teh rahasia-rahasia kapangeranan hayang dipaparin makrifat ku Allah bangsa laduni hayang dibere karomat kauniyah misalnya tah saur atau ilah alus kene hayang leungit sifat anu goreng tina hate anjeun tinimang anjeun mika hayang dibere apal ku Allah mang pirang-pirang anu salalamar anu gararoib anu saperti tadi jadi alus kene hayang leungit tina hate tinimang mika hayang ka Allah ku Allah dijadikeun marifat ka Allah gitu. Jadi bilang kena lah eta na. Ayeuna contohna hayang dimarifatkeun ku Allah, hayang diberi asrul ilahiyah, ari sifat nu garoreng nu tadi aya da mau dibikeun ku Allah oge da kahalang ku eta. Mata alus keneh eta kan. Ngan dina cara boga kahayang ka Allah dileungitkeun tina hate sifat-sifat anu tadi teu cukup sakadar ku diobrolkeun ku lisane ngarep-ngarep hate tapi tetep kudu bari aya gerak dina nyareat kan itunya kunaon tah birriyadati wal mujahadati nya kuriyado jeung ku mujahadah dosa nya hayang ngaleungitkeun sifat riya hayang ngaleungitkeun sifat suul khuluq hayang ngaleungitkeun sifat mudahine bangsa sifat tuburiasa hayang leungit teu cukup ku Gusti abdi teh hoyong we dileungitkeun sifat nu garoreng eta ku Gusti atawa abdi teh ku Gusti teh misilna teh nya teu cukup kitu unggul tapi sok mika hayang temongkeun ka hayang ka Allah der mujahadah der riyadhah jadi riyadhah jeung mujahadah eta nemongkeun ka hayang ka Allah sifat nu goreng hayang dihilangkeun tina hate mujahadah riyadhah teh berarti lamun hayang dileungitkeun wungkul ku Allah kitu aya mujahadah jeung riyadhah henteu mah jauh tena bakal dihilangkeunna ku Allah seperti kieu upama diibaratkeun dina hate boga kahayang ngan dohirna dina gawe jika jalma contona nancemkeun bini di sawah nepikeun ka dicebor tuluy
dihilang ke digemuk diramet tumatak ngahieu manana belaan dilongokan sanajan bari tunduh oge sanajan bari ripuh oge cik naon tujuanana pasti dah teh boga harapan hayang pare meritu nya aya jalma begitu mah ini hayang teuing loba pare anu cepkeun bini embu rek iraha cek syariat kan gitu diga jalma teh contohna kieu da kulitannya hayang naonnya si eta isuk-isuk ini ngadorong roda belaan ripuh belaan capek kesang teu dirasa naon tujuan kan hayang boga duit kan gitu tah jika jalma teh hayang dihilangkeun sifat-sifat nu eta der bae ku dikir tujuanana mujahadah merangan nafsu nu aya dina eta jero hate teh ya mujahadah tu eta mujahadah da eta di alat mujahadah mah bari kalawan eta zikrullah nya pada umumna la ilaha illallah teh eta hiji mangrupakeun alat pikeun ngaberesihan kokotor nu aya dina hate kan tiap-tiap perkara ge aya alat pembersihanana gitu mun kaca kotor aya paranti ngelapne lamun seug tehol kotor aya paranti ngelapne bahkan gieu contohne lamun madina anggahota badan urang aya kotornya contoh urang kapan aya kotor teh tina hadas aya najis kan gitu nya aya junub kapan aya head kan eta bangsa ngotorkeun kana badan baik lamun sejalma salat bari kalawan teu wudu kira-kira sah salatna moal kapan kotor ku ayana hadas leutik baik jalma ngalaksanakeun upamana jalma aya junub berarti jalma can adus narek bisa sah salat kan moal tetapi kudu bersihan ku cai eta mah alatna teh wudu ku cai adus ku cai hayang ngaberesihan najis nu aya dina anggahota badan nah bakal bisa mun lian ku cai moal anggar kudu ku cai tuh jadi wudu ku cai adus ku cai ngaberesihkeun najis tina badan ku cai insyaallah kalawan caina ge kudu anu suci tur nyucikeun cek ilmu fikih kan itu nya insyaallah bakal bersih tah ayeuna saperti kieu najis dina hate kokotor hate junubna hate moal bisa hilang moal bisa bersih iwal ti ku dikir ka Allah anu eta dikir teh saperti cai contoh kieu cik ayeuna kira-kira lamun jalma anu junub lamun jalma anu can boga wudu mulai dia atawa jalma ayana aya najis dina hatena teh kumaha ku cai bisa moal bisa iwal teh kudu ku dikir anu saperti cai kan gitu jadi dikir teh saperti cai la ilaha illallah teh ngan bakal bisa bersih had najis jeung kokotor eta lamun bisa mraktekeun cai nah kan itu nya praktekeun lamun wudu kumaha carana wudu mun adus kumaha carana adus gitu lamun ngumbah najis kumaha carana ngumbahna najis tetep eta teh kalawan aya anu ngajarkeun kieu wudu teh ieu adus teh ieu kieu cara kakara insyaallah bakal tinemu kana patokanana suci tah jiga jalma boga kokotor hate boga najis hate atawa junub hate hayang dikumbah ku dikir anu saperti cai tetep teu sembarangan dikir kudu apal carana dikir gitu kumaha cara dikir nya kudu nanyakeun kanu biseun kanu dikir kan kitu nya tanyakeun kumaha cara menahkeun kalimah la ilaha mun la kamana ilaha jeung alona insyaallah gitu. Terus ayeuna upama saperti riadoh nek kulapan Allah anu sebatkeun dzikir hobi eta ge kudu merenah da kumaha ieu carana kan aya ngabersihan kokotor-kokotor hate sabab teu sembarangan gitu misalkan sok aya kieu
kayak urang teria aya takut dikir osok ilu-iluan osok nepikeun ka capek dikir nepikeun ka ngesang bakat bujur ge kesangan nepikeun ka ngap-ngapan tapi asa teu ngurangan ieu teh ieu bangsa sifat nu goreng dina hate teh kumaha cara dikir nurutan we teu apaleun pantes kalebuk ilalintuh nafsuna oge gitu terus ya carana heula taki engke setik saeut ngan moal sakaligus tah jadi di antarane anjeun ngamaksud dina hate hayang leungit sifat anu dicaritakeun ku riadoh jeung ku mujahadah eta leuwih teh batang kitu tah ngata kadieuna urang sambungkeun wala yakunu fil ghalibi ila ala yadin saihin kamilin nasihin tah mual aya dina mual aya kalawan itu tawajuh teh nepikeun ka sababna kuriadoh jeung mujahadah bil ghalibi dina anu ghalib idnu galib ila ala yadin saihin terkecuali aya dina tangan syekh hartina guru nu sampurna anu mampu ngana sehat nek kan kitu nya patahkeun ane di tangan eta jadi meureunna syekh nage kudu syekh anu khusus hai guru mah kapan loba sok nyaritakeun ieu takabur ieu ujub piceuna nu kitu tanyakeun ke punten aya cara micen ngobraskeun lah atuh sok we nu penting mah kitu ke ku Allah berarti teu apal dilaksanakan kitu nya kudu apal ta carana ta kieu carana kan gitu ya din syekh hiji tangan guru anu sampurna gitu tah nah daek udah nu sampurna mah hese sok lamun urang lah buka saurang teh nu sampurna di ieu kadang-kadang kita jadi bingung kaum bari kieu mah ngaguru ka eta lah da sahanapun umur lagi nyaho ngajina da asa pinter kana urang bakongon nu kitu mah bake kandal we nafsuna ge kan itu nya urang kudu husnudzon kudu alus sangka we da hiji jalma anu mampu ngahilangkeun tina hal saperti kitu iwalti Allah Ta'ala ngan ari ya ari syekh eta mah ngalukur sakadar saba bungkul nuduhkeun ta cara kieuna baik eta mah arep ka Allah Ta'ala. Yang betak diantara kapan saperti urang hayang boga jiga tadi hayang pare meureunna nancepkeun bini teu cukup dicaon da ari kira-kira jalma nu sok nancepkeun bini bisa gitu ngajangkungkeun kana bini teu nu nancepkeun bini teu boga sabab teu lamun tadi sakitu aipek nepikeun ka jadi lega dapuranana bisa enggak gedekeun dapuran teu nepikeun ka jangkung terus cenah ge paribasa alhamdulillah ieu para teh geus keureuneuh nah dikawinkeun ku nyawahna teu terus jadi anu ngajadikeun anu tingkah kitu nepikeun tetep Allah Ta'ala ngan ku Allah ditugaskeun ikhtiar berusaha ulah cukup kunancepkeun bini sok cebor nya nyebor mah baru cai da Allah tos maparin caina sok aleurkeun ka dieu bisi aya anu kira-kira kudu dicabutan bakal ngahieuman karena eta dapuran pare rabut kan kitu nya bisi merlukeun kana gemuk sok gemuk bakal jadi lintuh dan paling gagal kalau perempuan bungkul tara kieu nikas al ninggalan pare ulah kadi sakieu we sapusti atuh urang bantuan ku abdi kareh gede dicabut paling kalau karambut jeung akar-akarna kan kitu nya tah dina hal mujahadah jeung riadoh ge tetep kitu tah tancepkeun heula kalimah la ilaha illallah dina masing-masing latifah tuluy cebor nyeborna nyaku ilmu kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah teh disebutkan oge eta teh naon gitulah kendaraan kan itu anu penting dijalankeun dina jalane entak toriko mah perjalanan ngan kendaraan aneh la ilaha illallah kan gitu kan kudu bisa beurang tuh eta teh mah ngagunakeun la ilaha illallah jika jalma beurang hayang tujuan anak ka Tasik eta nyata aya boga aya jalana aya
lamun mobil teu boga bakal tepi mah insyaallah katasik oge teu make kendaraan mobil kuleumpang ngan berirap di tepieunna nya lamun ngarah cepet bayana kudu boga mobil jeung kudu boga motor eta teh kendaraan ngan memeh ngajalankeun mobil jeung motor kudu bisa heula ngajalankeunna sabab lamun sembarangan ngajalankeun bakal ti kusruk teu bisa baru-baru jang tepi ka ti kusruk kamuran puguh nama eta teh ari ngarah bisa ngajalankeunna ya, nah bareng kudu tanyakeun diajar heula kan bisik abdi diajarkeun motor ieu, abdi diajarkeun mobil hayang bisa. Sabdi teh butuh naon kitu kendaraan keur ngajalankeun di jalan oh insyaallah bakal cepet. Baik sati jalma boga kendaraan mah. Ngan teu diajarkeun heula, oh sok dikir mah. Teu daek tepi, naon sabda, da loba pisan kabeh loba ti kusruk. Keur dikir teh dikir capek, hutang katempo. Digaweun can anggeus da kalon mah teu tepi loba ti kusruk eta kitu kitu tak tah nya umpama diibaratkeun ieu mah kitu umpama diibaratkeun da bohongan sok nyebutna cenah dikir mah teu digurukeun cenah bisa nya bisa kana mah teu naon ngan lamun anu ngajalankeun bari teu apal carana loba ti kusruk lepukna mah lain tepi kalah magol di jalan gitu kan nyungsep dina tanureun nyungsep dina paculeun atuh da keur dikir kan ari hatena mah macul da cenah geus paculeun ka anu ka geus sagelar rupa kan itu. Nah, jadi riadoh gitu tah entak sok di eta kendaraan oge kapan jadi mulailah teh cukup kudu ditancapkeun tetep kudu dicebor kan kudu digemu atawa kudu dirametan anu ngahieu mah tara sok pipilueun kan eta teh nya jiga kieu jalma anu lancekeun kana bini di sawah da tara sugan sakalian jeung jejagona tancapkeun tara tapi aneh anu ditancapkeun bini nu panggala jangkung jejagoan kan itu bakal pada teh bakal ngahieu mah jiga jalma rek ngamaksud kana kahadean nah bakal ngahieuman kana kade geus leuwih ti heula antara rancep teh eta kudu dicabutan teh rametan teh. Entah kerametanna teh ku kalimah la ilaha illallah kan gitu. Itu gambaran. Ini gambaran-gambaran eta ibarat lah eta mah. Sama sakwe. Eta teh angin saanu bakal ngajadikeun sabab di saha anu merenahkeun ieu kalimah sok garap digawe bari arep-arep hate ka Allah Ta'ala butuh kurmat jeung kuharitun. Oh, si ngoreng teh atuh jalma anu hayang dipetakeun kalimah la ilaha illallah cara merenahkeun keur alat pujah jeung riadoh teh. Geuning tujuan-tujuanna mah hayang dileungitkeun sifat nu garoreng kan kitu nya. Dina lagi sabaresih mah atuh hate sifat kagitulah kacapek-capek dikir geus caricing. Teh lamun dia mah pek teh lah abdi memisilna teh geus bersih ieu geus bersih mah ulah dikir da capek da tujuanna jalma dikir abus kana kata sopan teh rumasa hate loba kokotona nu ngahalangan ka Allah kieu cara teh hayang dihilangkeun ku Allah kan gitu ngarah naon amal teh tapi ditepikeun ku Allah sageus halangna geun welah urusan kieu dikir teh misilna teh abdi mah dikir teh hayang dianu hayang dan eta mah ari mere eta bagian Allah lain bagian manusia eta mah da bagian Allah lamun urang boga tujuan eta mah bagian nafsu anjeun ari bagian anjeun mah sok tujuan ibadah ka Allah Ta'ala bari ka Allah tuju hayang dibersihkeun sifat-sifat nu kalalotor gitulah tadi kitu wa talabu takholusi minhu jeung nyupri bersih tina eta nu tadi pirang-pirang kaaiban kacacadan teh sok riadoh mujahadah suhunkeun ka Allah hayang dibersihkeun dina sifat anu eta ngan baegan biasane galib lumrahna eta teh aya dina tangan hiji syekh anu sampurna anu nganasehat kan gitu nya kan gitu
nya contohna bae kieu da ari soal mah nyalin meunahkeun ka babari sok la tarik tina luhureun bujal buleudna dina tengah dada sing tepi kana latifatu nafsi tarak ilaha kabelah katu sing ngalibatan dua latifah ilallah sing mawana ka ieu mah rasulullah teh pek ayeuna lamun kieu mah ke ari latifatu ruh teh anu waapin anu anwar terus tajali nepikeun ka teh kumaha misilna teh lah sok-sok we atulah tiga we bari bingung anu ditanya anak oge kan itu nya tak kudu aya sifat nasih bisa nganasehatkeun anak tah nu maksud anwar teh kieu tajali teh kieu ari upamana ieu lamun sifat sundati lamun bahlul qudrat teh tak kieu nafsu ne gitu yang di mana-mana aya mah kitu bayan ulah loba obrol eta mah anugerah padot ti Allah sing loba syukur we ka Allah kade ulang teh obrol tuh kapan dinasehat teh dinasehat sabab lamun geus aya kitu dibejakeun abdi mah alhamdulillah atau anu wah bahaya eta mah digeneng ku nafsu eta mah deui kitu bahkan sok sanajan geus bisa api-api teu bisa ge alus kan gitu. Sok aya mah mata kali mah dikir teh tara loba anu tara nu penting mah teh nya hareup hirup geus meusi da lila ka tujuan tah eta teh teu karasa eta teh kan kitu nya. Padahal ku cicingna ge geus mangrupakeun kitu. Nya jiga jalma cicing di masjid misalna niat itikaf di masjid padangan cicing wiridan terus we eta pakor teu ulup bieu geus mangrupakeun boga kahadean kan. Kamu ge mun lamun kieu lentah yang belum dikir teh kasih eta tengah dikir dah nah dikir kitu mah kalau lah saeutik tah lumayan ngekilek ta nafsu teh kan itu nya kagoda itu gak gampang itu kan gitu seperti kitu tas kudu teh mungkin we eta bae anu mah sumputkeun we sifat eta dina batin mah ngaraku Allah kapan dikuatkeun digedean ditamahan kan gitu tak itu saurna teh di dieu jadi anjeun mikahayang kana leungitna sifat-sifat anu garoreng dina hate tadi ku jalan riyadhah jeung ku jalan mujahadah jeung hayang dibersihkeun ti sifat anu tadi eta teh leuwih alus tibatan anjeun mikahayang ditembongkeunana ku Allah perkara-perkara anu goib anu terhalang ti anjeun gitu. Kan kewe mereka kadi-kadina mah asrul ilahiyah arab laduniyah karomat kauniyah tah mana atuh diantarane anu dihijab di anjeun pirang-pirang anu gararoib teh nya kapan takdir ti Allah taala teh samar takdir ti Allah taala teh atau katangtuan ti Allah nepikeun ka perkara tangkatangtuan ti Allah anu samar teh ku Allah hayang dibere apal. Jadi kieu contone da abdi mah ieu teh mujahadah atawa cek hate abdi mah dikir lobangan ate ku Allah taala teh hayang dibere apal takdir Allah anu dikenakeun ka jalma. Eta mah hiji tukang pananyaan mun jigana teh eta mah kan itu nya anu misalna teh nya lamun dibere apal mah ku Allah eta mah anugerah ti Allah ngan lamun urang hayang dibere kitu salah tujuan gitu sabab eta mah hak Allah mere kitu mah lain hak urang jadi lamun sing aya jalma boga tujuan kitu teh salah tujuan anak salah kaprah atawa di dieu hayang dibere apal ku Allah taala teh lemes-lemesna bangsa ibarat ka begitu nya bangsa takbir gitu. Atawa bahayang bangsa perkara nu dihijab ti anjeun dihalang ti anjeun perkara nu goib teh seperti rahasia-rahasia kapangeranan eta teh goib samar eta teh goib dihijab upamana nya di terhalang tak aya nama pan dikir teh hayang dipaparin terbuka ku Allah asror ilahiyah tapi nalika ibadah tujuan kadinya tetap eta mah goreng kene jadi alus kene nu tadi gitu
Hai alus kene hayang dileungkeun sifat nu goreng tinimang dipaparin ku Allah Ta'ala teh atawa tinimang mikahayang gitu dipaparin hal seperti itu eta mah teu rupi kayang teu digarap-arep meunang anugerah ti Allah Ta'ala bakal dipaparin ku Allah ngan nu penting mah sifat goreng dihilangkeun heula ku Allah gitu. Wal ma'arif ala dunia abdi mah hayang dipaparin nyaho ku Allah Ta'ala ka Allah teh anu bangsa ilmu laduni naon sabab lamun jalma boga harapan jalma boga tujuan ka ditu mun ku Allah can dibere pasti bakal ngarasakeun jenuh lah tuh naon dikir ku dikir ajeung kieu asa kalah capek dah geus moal teu beruntung da tujuanna geus lain kan kitu nya atawa hayang dipaparin karomat ku Allah kauniyah bangsa kamuliaan kieu lah aya bangsa kauniyah teh bangsa kaayaan jadi karomah anu bararukti contoh bejana aya salah sahiji jalma ku Allah dipaparin karomat kauniyah kumat karo bangsa kauniyah teh geuningan urang buktikeun contoh seperti bejana kapupur di Cianjur geuning sa digentur teh taang nu napikeun ka Allah Ta'ala teh dibisakeun ngabariskeun bangkong teh bangsa karomat kauniyah eta teh artinya lain berarti anjeunna boga karomat kitu butut da mungkin tujuan anjeunna teh kitu ngan Allah mere eta mah hadiah ti Allah terusnya ya bisi urang hayang kieu tah abdi mah kieu teh hayang dibere kieu hadeup eta salah tujuanna nafsu eta mah kan gitu ngan mun Allah Ta'ala maparin pek bae teu naon-naon jiga kieu aya karomat kauniyah walau alam eta mah pernah kejadian semut menteri salam atuh jeung jeung misbah teh ka Jambi dina kapal cai oh ya urang Banten lah budakna geleutik-leutik acan cenah punten we kasadayana basa urang mah abdi mah lain pamer ku ilmu da abdi mah keur usaha biasa dikir la ilaha illallah terus narik Allah ismu dah kumaha urang we lah rek surat mah ari pek teh kuriwal teh nyopot kodok nu herang metot letoh nu digesel-geselos teu bener gebeg atuh ngan maena kieu ngan bilih nu saguru sailmu punten ulah ngaganggu da abdi pesan pamer abdi mah nuju usaha da nya aja barangna tadi demni rewas terus kana pimpin aku dikasih dan kieu yakin Gusti ku bageur kitu eta jalma teu pira maca kalimat nepikeun ka pondok nu sakitu teu tirah yakin ku kabageuran Gusti dan eta bangsa karomat kauniyah tah lamun jalma dikir tujuan eta salah tujuanana bagian nafsu dikir mah dikir we hayang leungit sifat anu garoreng eta dihilangkeun ku Allah lamun Allah mere eta mah hadiah ti Allah kitu lain berarti ulah kitu lah dapur imah teu nu kieu keur naon lah nya ari dipaparin mah ku Allah manfaatkeun kan kitu ngan ulah tujuan unggul kan strategi geus contohna jalma karomat kauniyah teh duka tapak doana duka tapak amaliyahna duka tapak wiridna nah nepikeun ka eta hiji waktu usum hujan teh nah da teu ka basihan garing we eta karomat kauniyah ngaranna lain perkara tah lamun jalma ibadah tujuan seperti kitu tah eta teh goreng tujuan sabab tujuan dunia eta mah disebutna oge lain urusan akhirat tah mungkin hang itu hayang dia saing segani duh nya si anu mah kun cai meuni keun ka basihan ke usum hujan oge wah ata lamun anu teh lamun diteunggeul ku jalma teu karasa eta mah hayang disebut ceger hayang disegani tuh kapan disemenggol tujuanana oge mata nu alus nama mending keneh ngureuh nafsu nu aya dina hate awak urang anu jadi musuh dalam selimut eta keunlah urusan eta mah da eta mah hak Allah gitu. Naon sababna geuning taliana dalika hadu nafsika karena sanyana itu nu geus dicaritakeun teh hadu nafsika eta bagian nafsu anjeun ka nafsu mah goreng dan nafsu mah kitu nya seperti hayang di upamana tujuan teh hayang diberi asro ilahiyah hayang diberi ma'rif ala dunia hayang diberi karomat kauniyah hayang diberi hopayal
qadri hayang dibere lato ipil ibli misilna nalika ibadah teh eta teh hadu nafsi kata bagian nafsu anjeun lamun kan nafsu berarti goreng kan itu nya lamun ge mah lamun tujuanna lillah berarti tujuan naon teh aya masih jadi ibadah ka matak dina dikirkan kieu guna manfaatna metakeun kalimah la ilaha illallah ditarik tina lureun bujal nepikeun kana tarang ilaha ka ulah katu ilah urang ringkesna hiji ti antara tujuan teh keur ngabasmi nafsu nu gareng nu aya dina jero awak urang hiji eta. Kadua supaya ku Allah hate dihirupkeun ku lapan Allah. Latifah teh. Jeung nalika macakeun la ilaha illallah teh ulah boga tujuan naon iwati la maksuda illallah. Teh suja iwati Allah Ta'ala berarti ibadah ka Allah abdi mah tujuan ibadah we ka Gusti kumaca kieu teh geus tujuan ibadah insyaallah bakal anteng ngagarapne moal bosen ngalakukeunana da tujuan ibadah nya kadituna abdi teh parejogi ku rahmat jeung kuridho Gusti sabab teu aya anu gaduh rahmat iwati Gusti teu aya anu gaduh ridho iwati Gusti anapun surga neraka teu langkung Gusti abdi kana surga mangga ka neraka teu sawios-wios nu penting abdi mah rahmat jeung ridho Gusti berarti tah lama sudah ilallah efek teh tujuan ibadah tujuan kitu nah bet Allah kana hate jalma teh mere kieu eta mah hadiah ti Allah kitu katanya ada abdi mah teu nepangan teh ka bupati teh pedah dipanggil we ku bupati urusan geus tepung jeung bupati deuk teuing kumaha bupati we leos papanggih we da aya panggilanana geus alhamdulillah ditepung jeung bupati leos teh naon da tujuanna ge ditepung jeung bupati kumaha mun cek jelema mangpang tepung mangpang dipanggil ke bupati sajabat nepungan bupati hayang dibere duit hari pek teh papanggih leos eta mah aing mah teu teh hayang 2 kali dipanggil benar nu kamari ge teu mere amplop nah tujuanna beda kan itu nya tah itu anu lillah jeung goer lillah kan gitu asa hesenya pernah kenal jika kieu sarua da diparentah ku Gusti mah ikhtiar nancepkeun binihna ikhtiar hasil teu hasil aturan Gusti da geus beak deka ikhtiar mah ngusahakeun mah geus dicoba efek teh teu hasil efek teh kalah ku beurit berarti nya waktu enak Gusti abdi nancap kieu teh keur mere keur beurit heula sadar dan geus hasil ibadahna mah tujuan ibadah tapi coba hayang pare tujuan ibadah ai ternyata ku beurit lah moal aing mah moal di parean di suka bongan nu kabari ku beurit pulung ka kitu eta contoh kitu yang gambaranana eta mah ibarat tan jiga jalma salat panggilan Allah ngaji panggilan Allah gitu lamun seuk dzikir anu wiridan panggilan ti Allah taala mata lillah we urusan nu penting mah tah ku Gusti dipikanya ku Gusti diridoan teu sakit efek teh da teu hasil wae lah kalah capen eureun we da geus beda tujuanna kitu nah mata sagala oge kumaha berangkat awal tina tujuan kan gitu walaisa limaulaka sayun ma'a palatak sudha kosoda ya sudunya palatak sudha bi amalika walatas gul kolbaka biha walatarkan ilama doharolaka minha fa inna dalika yukdahu fi ubudiyatika ya sarsa atau ila tafsiranana oh mat anjeun ulah ere ngamaksud kana bagian nafsu anjeun ku amal anjeun naon bagian nafsu anjeun teh jika tadi hayang dibere apa rahasia ka pangeranan hayang dibere nyaho bangsa laduni hayang dibere kamuliaan anu bangsa bukti tah jeung sajaban eta tah ulah rek maksud ka eta ku amal anjeun teh nya amal teh rek salat teh
erek ku di dieu maca la ilaha illallah erek ku tasbihna tahlil jeung tahmidna infak jeung sedekah pada umumna khususna ku ayana amal zikir teh ulah boga tujuan nyokot bagian nafsu anjeun gitu. Berarti kudu lillah we kitu nya. Wala tasgul qalbaka biha jeung anjeun ulah rek nungkulkeun kana hate anjeun kana nu disebutan tadi kana bagian nafsu anjeun gitu. Wala tarkan ma ila ma dhahara laka minha jeung ulah rek condong kana perkara anu dohir perkara keur anjeun minha tinu tadi batur oge geuningan zikir teh ku Allah bisakeun kieu dohir nyata urang ge hayang berarti kabita ku batur padahal eta mah milik batur gitu tak oleh condong kadinya naon sabna fa inna dalika yuqlahu fi ubudiyatika karana eta nu kabeh bieu saperti ngamaksud ku amal teh kana bagian nafsu katungkul nungkulkeun hate anjeun kana hate anjeun ku bagian nafsu nyon condong anjeun kana perkara zahir tina bagian nafsu yuqlahu fi ubudiyatika eta dicacan kabeh dina ibadah anjeun teh dicela dicacan ku Allah teh eueuhan di hadapan Allah nama ya masur sehat atau ilah gitu walidata kulantaran ieu qalu nyarios ulama-ulama arif billah kumaha nyariosna ieu sal ulama arif billah kun talibal istiqomati anjeun kudu aya eta jadi jalma anu nyupri istiqomah gitu. Lamun sing dikit teh sing istiqomah sing mayeng sing anger. Contoh mun tugas teh jadi guru TA musik bisilan 165 keureuh we tiap waktu. Sing istiqomah 165 tiap waktu teh. Lajengna atuh ismudatna istiqomahkeun heula. Tah geus ngareuna mayeng geus anger sok lobaan. Ulah janji loba bacan istiqomah. Karena dur mangpang mumpung daek mangpang mumpung salse dur salobana alik pek karasa capek ripuhna isupna teh nah karasa keneh pentung teu lemah teu luput henteu gitu tak istiqomah anggarna mayengna saurut saureta nya saur ulama-ulama arifin lamun jalma maca Quran istiqomahkeun we sugan sapoe upamana sawaktu saayat waktu ieu saayat anger we tah geus ngeuneh ngajalankeunane ngarasakeun kaduhung nalika teu ngajalankeun kakar tambahan da geus istiqomah kan itu nya da bisa Allah ku istiqomah mah gara nya saperti ku istiqomah teh ku anger eta mah moyor cai kana sawah da teu gede caina mah alah sagede tungtung upamana sagede tu buntut beurit tapi anger we teu pegat-pegat tingali cai di sawah ge nyemeng lamun sakieu deur digolontorkeun sakaligus saat ditune ai samut diboyor garing bareula tanah oge eta teh kan kitu teh ya ibarat teh dikir ke kitu we teh titian sarwi gambaran sing istiqomah ngajalankeun hal perkara teh wala takun tolibal karomah ulah rek aya anjeun eta neangan karomat kamuliaan Gusti da abdi mah atuh dikir teh hayang di jieu hayang di kieu upamana hayang dibere apal ka batu kan lumayan atuh jadi tukang pertanyaan mah beureunan nu datang nanyakeun kieu da mah geus karomah eta kalau geus salah tujuanna nu penting istiqomah anger majeng ka ditu nya ari dibisakeun ku Allah eta mah hadiah saur tadi ti Allah ngan ulah teu naon sababna paina nafsaka tataharraku wa tatlubu al karomata karana sanyana nafsu anjeun teh eta ngarobahkeun tataharroka tatajuruka eta teh jimha eta teh ha he nya nah karana sanyana nafsu anjeun teh ngoyagkeun ngusikeun jeung nyupri eta nafsu al karomata karena kamuliaan sok mesti naon oge atuh pada mah marketing hayang jadi lurah geus we mun keneh biasa naon sababna capek jeung kan jeung mah penghormatan ti batur karomat tujuanna mah kamuliaan kan kitu nya sok lamun urang teh hayang jadi anu hayang tujuan mah tak karomat
dina hal-hal dunia. Ayeuna tujuh seperti jalma, ya teh zikir ka Allah Taala teh. Dina cek nafsu teh abdi teh hayang diberi kamuliaan ku Allah. Hal seperti hal seperti eta galibna nafsu mah kitu. Fa inna nafsaka tataharaku wa tatwal karomah. Wa maulaka yatlubuka bil istiqomah. Padahal Allah Taala pangeran anjeun mah ka anjeun teh marentah kana kudu istiqomah gitu. Artinya Allah mah marentahna kana istiqomah, nugaskeun kana istiqomah, anger dina ibadah, tapi nafsu anjeun mah hayang karomah. Tapi kan geus bertentangan. Ini satu ilah. Wala antakuna bihaki molaka, la bika min antakuna bihadi nafsika. Jeung yakin ari yen ayanya anjeun nyokot hak pangeran anjeun, naon teh hayang diistiqomahkeun ku Allah dina ibadah. Eta leuwih utama ka anjeun tinimbang yen bukti anjeun nyokot bagian nafsu anjeun. Nah tadi nafsu anjeun mah hayang kamuliaan, Allah mah marentah kana istiqomah. Tah anu leuwih utama nyokot hak Allah istiqomah tinimbang nyokot bagian anjeun karomat gitu. Sahese dinya. Teh mah saurusnya atuh ilah. Ya da ieu mah tuh lain kanu keur nguping nya pokona mah teh keur anu ngobrolkeunana ieu teh mata jiran teh ilmu teh keur sarerea dan tukang nyarita sok jiga nu nya seperti sim kuring ngobrol teh nu juga sumri geus kitu padahal mah sarua we acan ngan mudah-mudahan beureun jadi ilmu kanggo sadayana da anu diuningakeun ku Syekh atau ilah kitu teh beureun kanu ngobrol beureun keur kanu nguping kan kitu nya. Ngan pedah ari anu ngobrolkeun mah minangka meureun ngajarkeun tina ieu kitab bari anu nguping mah meureun muta'alim ngan alusnya tujuan pagawean al alim wal muta'alim syarikan fil khair. Alim jeung muta'alim rerejengan dina kaalusan mun pada akur niatne maka kondisi alus anu ngajarkeun niat ibadah anu nguping niat ibadah ngarahkeun kaalusanana gitu. Gitu. Ngajarkeun mungkul nguningakeun nukul ada kur sakadar lawong pek teh kieu lamun anu ngajarkeun asa urang nu bisa nyangka kanu ngadeng-ngadang teh bodoh lamun asa bisa wah rusak asa bisa teh beura sifat naon nafsu keneh kan kitu nya tah kitu jadi simpulna mah mika hayang anjeun leungitna sifat anu garoreng dina jero hate eta leuwih halus tibatan mika hayang anjeun kana pirang-pirang goib anu dihalang ti anjeun mang pirang-pirang rahasia-rahasia anu tadi diuningakeun leuwih halus tadi saeuseut ilah. Tak mudah-mudahan ku ayeuna di Allah mudah-mudahan hal saperti kitu kalawan pertulungan Allah utami sifat-sifat anu tercela nu aya dina hate anu aya dina anggahota sing dihilangkeun dibersihkeun ku Allah. Amin. Jam sabaraha? Penting lah dari dia mah hayang we dua itu teh. Oke. Sampai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi terakhir. Yang lalu sudah. Saya update. Kayak kita iya lah. Jangan naon. Sana. Kaifa yakunu lahu sultanun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati al-Fatihah. Iya kan.
Kaifa yakunu lahu sultanun ala muwahhidina mukhlisin. Kaifa yakunu kumaha rek aya lahu saha lahu teh nya pikeun jalma gitu lah. Pada dina ayat nama Inna ibadi laisa laka merlakate ke Kangjeng Nabi mulahu ka jalma nya. Naon sultanun sultan. Sultan teh aya pemerintahan, aya kekuasaan, aya pengaruh. Maksudna pengaruh atunya. Atanapi menguasai alal muwahhidine kajalma-jalma anu bertauhid kabeh. Al mukhlisine anu ikhlas kabeh. Aladina nyaeta jalma-jalma lah dimajhulkeun nya. Aladina nyaeta jalma-jalma la yuroune anu henteu ditingalikeun ieu ladina al khalqa ka makhluk fi amalihim dina pirang-pirang amal-amalna ieu ladina. Berarti langsung la yurono ku Allah geus teu dibere ningali makhluk dina keur amal teh. Upama la yarouna urang teu nempo ka makhlukna kan. Anut ku ari ngucap pinihayati dina panganggeusan yakunu bakal bukti yenut ku la fil bidayati lain dina bidayah ngamimitian. Al bidayah tu ari bidayah ngamimitian kuluha tegesna sakabeh bidayah khorsun eta pireut nya mimiti mah pireut. Wal nihayatu jeung ari nihayah panganggeusan kuluha ari sakabeh nihayah nutkun eta ngucap. Al mukhlisu ari jalma anu ikhlas anu mukhlis. Mulkuhu ari kerajaan mukhlis bi qalbihi eta dina hatena mukhlis. Sultanuhu ari kakawasaana mukhlis bi sirrihi eta dina sirna mukhlis. Laktibaro teu aya rekenen bidohiri kana anu dohir. Nabi wae ye. Asal kitu wae. Dete nyambung kane ida tamat laka hadis salatu kisah salatu eta nya kadinya ada nyambung nama lah urang langsungkeun we. Kaifa yakunu lahu sultanun ala muwahhidina al mukhlisin. Kumaha rek ayatna pikeun jalma begitu.
kumaha rek ayana rek bisana rek buktina pikeun jalma nguasa ka jalma-jalma anu geus bener-bener bertauhid ka Allah jeung bener-bener jalma anu geus ari ikhlas kenelah sanajan di geus ge sabab anu wahidin teh isim fa'il anu katerapan ku alif lam manana mutlak kan gitu nya bisa zaman madi bisa zaman hal bisa zaman mustaqbal kan gitu lamun isim fa'il isim maf'ul kalawan teu make alif lam maka zaman teh bisa zaman hal bisa zaman mustaqbal atuh da nyieun isim fa'il isim maf'ul mah teh fil mudhari matak mana ge bisa mana modere bis zaman hal zaman bakal ngan upama katerapan ku alif lam jadi mutlak bisa zaman madi zaman hal zaman mustaqbal nah berarti dina mutamimah wa tanah alfiah geus kan itu nya mutlak terus kumaha rek aya na bukti na pikeun jalma nguasa ka jalma-jalma anu geus bener-bener tauhid ka Allah jeung nu geus bener-bener jalma anu geus ikhlas tegeuna geus bareresih hatena. Jadi atuh kulantara gitu geus moal aya anu mampu nguasai keur hiji jalma ka jelema nu benar-benar hatena geus bertauhid ka Allah gitu. Ya kieu lah contohna geuningan geus. Lahiriah gitu ya. Allah ngawitanana ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ngaisrokeun ngamirajkeun sok coba. Kan waktu ngaisrokeun ngamirajkeun mah Kangjeng Nabi di pasar kendaraan buruk digendeng ku dua malaikat Jibril dua malaikat Mikail geuningan dia. Geus tapi kapan ka Masjidil Aqsa dicangcang burukna dina batu dina Masjidil Aqsa. Karang bawa kan itu. Kerut gitu nyangcangne. Ada urang ge dicangcang tah. Kalau lagi lahir lah kapotong terga Isra atuh itu. Terus geuningan berangkat naik Miraj ka langit kahiji disarengan ku malaikat Jibril. Kan naik ketrok ka langit kahiji teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Kaula. Jibril jeung saha? Jeung Muhammad. Bre Nabi Adam kan itu nya. Tan Nabi Adam bande Adam kan geus fokus tapi ahli teh aya da tak wilayah keadaman mah langit kahiji tah. Tuh, Nabi Adam mah wilayah Nabi Adam mah langit Latifatul Qalbi. Cek nalangsa data dari apal uluhiyah keneh ngan geus rek net. Marhaban. Bagian teuing cenah papanggih jeung dulur kan gitu. Naik deui ka katran. Dak lamun gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha abdi? Saha abdi? Ulah abdi sebut ngaranna. Saha abdi dik kan gitu. Lamun tadi sebutna ge saha komo banteu penting mah. Ah, mau dibuka teh buku karena bisi bangsat tuh. Gitu mah abdi oh nya buka we tah. Malaikat Jibril kan saha? Kaula Jibril. Sareng Muhammad buka. Langit kadon geun katujuh kan gitu. Malah nepikeun ka luhur-kalurna ge tah. Ngan geus ka mana keneh nya? Ka Sidratul Muntaha. Geus Muhammad kami teu sanggup nganter anjeun ngantar teuing berangkat tuh. Langsung dipanggil ku Allah anjeunna teu jeung malaikat Jibril. Terusnya waktu Miraj tah berhadapan sareng Allah nama. Tapi kada ulah aya ulahnya kalau dulu pada aya alam laut. Dalam mah di mana-mana ngan aya. Da urang geus kaliputan ku Allah. Alam laut alam rasa kan itu nya. Alam jabarut alam rohani. Nah, jadi
malaikat Jibril oge geus teu nganter ka Kangjeng Nabi dina nalikana Kangjeng Nabi tos tepung sarta Allah. Da geus muwahhidin. Dah. Ya komo Rasul kan gitu. Lajengna deui jiga kieu contoh bisi pajarkeun dina kakuasaan. Da beh-beh mah atuh. Ti guru teh nganu kudu nganter-nganter sok kalimah layu teh kieu carane metakeun lapan alun hate kieu, metakeun lapan Allah dina latifatul kieu, bae teh jalma teh geus dipaparin muwahhidin sarta Allah, tah guru ge geus teu nguasai. Ka jalma muwahhidin mah sabab geus muwahhidin mah boro-boro kanu sejen gurune diri pribadina ge geus teu katempon iwal ti Allah wungkul eta gitulah. Itu patut geus teu nguasai. Da langsung eta mah bimbing-bimbingna ge diaturna ge ku Allah. Geus muwahhidin mah sausaha sahur Kangjeng Tuan Syekh da anjeunna nu geus kitu. Mata disebutkeun kitu. Mata kelahu teh. Jadi kumarek ayana pikeun jalma nguasai ka jalma anu geus bener-bener tauhid ka Allah. Nu geus bener-bener ikhlas ka Allah. Berarti mafhumna keur jelema nu geus bener mah tauhidna ka Allah, nu geus bener mah ikhlasna ka Allah taala, teu aya nu nguasai ka anjeunna. Turjuman juru basa geus eueuh langsung berhadapan sarta Allah. Disebutkeun munajat kan ge kabarentanya. Maksud kana itu. Cik kira-kira urang bakal kaalaman. Ih, ari Allah rek mere mah da moal ditolak kan gitunya. Ngan sakur ikhtiarna. Tah eta teh padahal mah jalma teh Syaikhul Qadir jalma beunghar. Beungharna ku ilmu, geus ngarasakeun cukup boga Allah. Tapi da aya dileuweuti kitu mah ditarima we. Kemikeun di kabatur berkanya wae eta teh. Jika urang contoh lakeun geus beunghar, dibere ku duit ku batur, mung abdi mah teu butuh loba. Tarima mah tarima teu butuh mah bikin ka batur da toheun gitu. Lamun urusan dulu. Tes lah. Sok urang sebutan muwahhidin. Ai muwahhidin teh. Ai jal muwahhidin teh geus nunggalkeun ka Allah dina sagala rupana. Dak ngan hiji nunggal gitu. Sifat Allah nunggal, asma Allah nunggal, af'al Allah oge nunggal. Ku maksudna teu dua teu tilu dat Allah lain ngarangkepkeun tina juj anu loba. Salian Allah eueuh anu boga dat saperti dat Allah berarti geus wahdatul wujud dat Allah taala. Geus tunggal. Sifat Allah teh loba nganti antara loba hiji kudrat Allah seperti hiji di Allah aya kudrat dua henteu atuh komo lian Allah mah teu aya nu boga sifat kudrat belum disebutan. Sifat Allah taala teh iradat aya sifatna mah loba kudrat iradat ilmu hayat sama basar eta sifat-sifat Allah ngantina sifat nu loba hiji kudratna hiji iradatna hiji ilmuna hiji hayatna hiji berarti lamun jalma geus nunggalkeun hate bener-bener karena sifat disebutna ge geus tauhidus sifat artina geus nunggalkeun kalau dina sifat. Efek teh dina asma dengan hiji asma geus tadi Rahman teu dua teu tilu ngan hiji Rahman. Rahman teh Allah taala teh anu welas asih kabeh geus dina Rahman Allah. Kan asma jenengan. Jasol kafir terasa tina Rahman Allah, jalma mukmin terasa tina Rahman Allah, satu hewan terasa tina Rahman Allah. Urusan inuman anu ditangket eta nganyatakeun Rahman Allah. Kan hiji Rahman. Rahim kan hiji. Ismul Adam Allah kan hiji. Af'al Allah oge hiji. Nu dimaksud af'al Allah hiji teh loba ari damelanna mah ngan anu nyieuna teh ngan hiji sahungkul dat nu wajib ayana matak hiji datna hiji sifatna hiji apa jeung hiji datna sifat asma jeung apa. Atuh luar ti dinya teu aya dat, teu aya sifat.
teu aya asma teh iwati dat sifat asma afal talamun kate jelema ku Allah geus batina geus ditukeun berarti jalma geus bener-bener nauhidkeun mata kul huwallahu ahad. Ahad teh tunggal Allah datna sifat afal. Gitu. Malah aya rencana talamun jalma geus tauhid geus unggul tauhid mah nuju nate moal kasah iwalti ka Allah sabab Allah anu hak dituju moal muntang ka mana iwalti Allah husomad kan itu tempat pamuntangan pangabutuh teh Allah lam yalid tuh baturna dalam tengah-tengah lahirkeun walam yulad teu dilahirkeun walaku wanahat Allah mah teu gadugan bojo nunggal teu wahidin tah lamun geus bener jalma kitu dia berarti geus eueuh anu nguasai ka jalma nu kitu. Al mukhlisin anu geus bersih. Kumaha anu mukhlis mah? Mun anu mukhlis, da ieu mah sifat alal muwahhidin al mukhlisin mukhlisin teh jadi sifat ti lafaz al muwahhidin. Berarti muwahhidin teh mausuf ceuk bab tarkib. Jalma anu geus bener-bener nauhidkeun ka Allah teh sifatna anu geus mukhlis aten geus bersih. Kunaon geus bersih atena alladzina la yurauna al-khalqa bi amalihim. Jalma anu geus anu teu ditinggalikeun ku Allah ka makhluk dina keur amalna. Jadi geus keur amal teh geus teu ditinggalikeun. Geus tinggal makhluk nu seje. Gitu. Ieu pandangan batin sabegas muwahhidin. Nyari ku dohir mah katingali ku panon mah si anu ne bisi pajarkeun jelema nu geus muwahhidin ningali domba ngadak-ngadak leungit dombana teh aya katempo ngan hate teu ningali domba. Nah domba ciptaan saha? Nya domba pangna kitu saha nu ngahirupkeunana? Leumpah kabisa saha kudot saha? Nuduhkeun kan ayeuna da saha matak dala biwujudi asarihi ala wujudi asmahi aya asar nuduhkeun kan aya asma wa bi wujudi asmahi dala ala subuti sifatihi Allah nuduhkeun kana sifatna Allah wa bi wujudi sifati dala ala subuti dzatihi kewujudna sifat Allah nuduhkeun kan aya zat Allah kumaha deui deuh nu sejen ka oge cek pandangan batin nya cek ieu ka babahate kan atau bisi gitu atau ngadak-ngadak lalolong cenah lain berarti eueur iwati Allah we jadi lolong nu tah maksudna batin. Jadi batin anu tadina nutup teu ditinggalikeun ka Allah dina da sifat bapa mana tapi batin teh ningali ka makhlukna ka Allah nutup berarti disebutna jalma poe keneh hatena ka Allah sambil ningali di makhluk. Lamun geus caang mah tah ditinggalikeun teh ka Allah hartina kana sifat-sifatna Allah berarti geus ditinggalikeun ka Allah tah anu dohir anu batin teh jadi dohir ku batin mah ngan anu dohir jadi batin jadi leungit paningali hate eta geus muwahhidin amulisin tak layurauna al khalqa bi amalihim teu ditinggalikeun ka makhluk dina keur amal dina keur salatna dina keur geus teu ditinggalikeun ka makhluk boro-boro anu seje diri nakeun ngalakokeun ke geus teu ditinggalikeun daya kakuatan pribadi jalma nu amal. Nu wahidin wa mulisin mah urang keur salat teh daya kakuatan jeung daya urang iwal teh dikuatkeun dimampukeun ku Allah. Geus haula iwal tina teh kaopek Allah we pertulungan Allah. Lantaran eta hate geus suhud ka Allah ne kitu kana sifat-sifat Allah eta muwahhidin. Ain lamun jalma anu kitu majrub geus ditarik hatena langsung marifat ka Allah. Ngan eta mah ti majrub teh aya majrub tina salikin, aya majrub anu langsung. Aya majrub tina aya majrub langsung ditarik hatena marifat ka Allah, suluk heula ngan awal ngan diajelkeun. Ngan moal apaleun ngan papai latifah. Aya salikin mah dipapai latifahna teh. Terus kana muraqabah tepung geus sarta Allah akhirna mah tetap majdub ngan eta mah engke tina panah mari kana bako sampurna. Jadi hake mah jeung Allah ari jasad mah jeung Muhammad mata nyambung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la ilaha illallah Muhammadur rasul gak hiji
Cekolot mah Muhammad teh Allah teh Muhammad teh ngan bisi lieur kan gitu eta mah hubungan sisir jeung rasa kan gitu tadi antara gitu muwahhidin mantak keur jalma nu geus kitu mah geus teu aya nu nguasai langsung eta mah ti Allah turjumanna ge eueuh juru basa langsung eta mah ti Allah taala sabab da dirasana ge geus nyambung ieu mah diterangkeun teh keterangan kitab itu saur Syekh Abdul Qadir lah cek simpul cek Syekh Abdul Qadir eta mah kan itu kan guru besar Syekh Abdul Qadir Syekh Akbar kan disebutnya kayak Syekh Abdul Qadir Sultan Aulia Raja ne pirang-pirang wali sadunya disebutnya teh guru agung hari guru agung teh meureun Syekh hari agung teh Akbar jadi meureun Syekh Akbar teh Sultan Aulia sabab pimpinan wali sadunya urang ge aya Syekh Akbar teh kan di pagendingan Syekh Akbar anu Syekh Akbar mah Sultan Aulia nguasai sadunya nya kapan geus dicaritakeun anjeunna bakal lahir kira-kira sekitar sekian ratus tahun deui karena bakal lahirna kan gitu geus diuningakeun engke wali-wali kabeh bakal di pundakna bakal ditingcak ku dampal sampean Syekh Abdul Qadir bari lahir macan ci horeng teh eusi-eusina mah ari dampal teh ditingcakan parang dinincak ayeuna wali-wali si horeng teh dicak punduk teh kabeh ajaran thariqah bakalina sandapeun thariqah Syekh Abdul Qadir eta sebutan guru besar gitu sakitu we wallahu a'lam.